lo pasti mate sulutet. Pi nyalikeun. Ya teh karina liannya. Jangan heula talian tuh cik mana cik geus cik. Kurang talian. Sugan aya jelema. Karunya. Aya jelema. Mang ngejur naon, Mang? Biasa jang Mana nawian abi. Kepanasan itu lah. Nawian kadu tali. Oh iya mengke seueur di orang Cai. Seueur tah jang cai tah. tali, Mang. Awi tali, Mang. Aya 2 botol tah cai mah tah. Sok. Tali. Kang sok. Ah, itu genyanak abi mah cai mah tali, Mang. Kok Mohon. ieu selo. Eta cai sok. Sok amang nyanak deui lah. Seueur keneh tah. Sok. Nah, balik menjadi jaki lah. Abi. Ya, Kamu seueur. langsung ke kadieu Mang ya. Seueur. Ale jelema na eta rada kuat penyakit teh. Kumaha nya? Hese mata tali teh jeung budak mah sakansongan cai. Kan dicocok. Wah, atuh damalnya. Mau jeung urang yuk. Ayo. Ayo jeung urang yuk ka dia. Tah iya nyalikeun. Cik mana? Ke mana ya sudah? Bah. Si Aa ya teh peryogeun tali. Nya tadi oge ku Abah tadi hempek-hempek tadi oge. Tah jang cai mah aya 2 botol. Hempek-hempek kita di oge. Sanes cai sanes. Peryogi Mohon. tali kange sulu. Nya mangga haus, Bang. Mohon. Mangga haus mah. Ya Iya, aing cai ngomong kumaha. Ikan si majakeun yang ngor ka mata tali nya soalna cai orang bingung. hempek-hempek jang kita di oge cai mah tah aya. Ah, iya mah. Si kemasaran ada orang tali. Nah. Bah, pada nyesep. Kebeneran jang. Mohon. Abah tinggalin di bumi. Aduh, mentak tali. Mangga sok nyesep. Tapi bukan talinya, Wios. Tali. Mangga aja. Hari bagian jeung udud mah nyamuk. Nah, ayo di mana? Nyamuk we urang mah tadi masongan cai. Udah kudu dibere rokok ieu mah, dicecep ieu mah. Bakal nyamuk kakara. Bener naon ge nya.